Pak, naon kan dia? Jajan layap, masuk, lapan. Aing itu buka duit. Ya, Aing itu buka duit. geus kita ini takdir. Aya naon wae. Selamat datang warung makan Rizky. Wah ya, segala bakso mie ayam segala. Mana yang beli naon sih? Sebelah aya lain lagi tadi. Sebelah. Aing kamari jeung ngabaso di dieu ngeunah yeuh. Aing aya keneh duit hotel nu kamari ku aing manfaatkeun untuk mengisi kekosongan perut biar tidak lapar. Makan rezeki. Jadi tadi rasa. Alhamdulillah. Sok kontekan deui. Kamari mah baso aya nama ayam bakar bebek. Ya, ngeunah oge ayam bakar bebekna euy. Aduh, alhamdulillah. Kamari mah baso aya nama ayam bebek bakar. Ngeunah oge ayam bebek bakarna euy. Tapi moal dosa kitu ye duit lotere ku aing. Maling manggih, maling manggih, maling manggih, maling manggih, maling manggih. Da ieu mah aing manggih. Jadi ibarat nyair lauk mah dina caah, ayo main manggih tina solokan. Moal meureun lah moal dosa. Kieu. Anjir, dahar deui jo. Anjir, mana loba duit wae cil euy. Bebek bakar. Mana naktir deui ka urang kamari pan ka urang naktir bakso cil. Beak setok aing aya mah wa. Geus tipis. Aduh, cil aing mah kamari tas di dieu teh traktir ku mana teh apes. Aing duit ladang HP leungit. Leungit. Teuing urang mah teu manggih. Si kacil cukup teu manggih wae aing curiga ieu bawa-bawa kacil. Bener cil mana teu manggih? Hanteu aing mah wa. Tapi kan bae ketang cil da urang tadi tas di dukun sakti heuh. Di Jampang aing di Surade ngomongna teh cenah duit mah bakal kembali. Lamun teu kembali oge jalmana anu manggih teh cenah ngomongna teh leungeunna teh bakal merengkel. Heuh nya wa. Heuh tadi teh cenah tong hariwang bakal kepanggih. Lamun teu dibikeun cenah leungeunna bakal merengkel, sukuna bakal jingjet sabeulah. Tuluy. Kuntuna bakal ompong kabeh. Naon bakal ompong Ah nya teuing bukan macam teh kitu. Tuluy bukna bakal gundul cenah moal jadi-jadi. bakal gundul. Ah, piraku wa. Cih, sia mah piraku tuluy we lamun leumpang ka leuweung cenah. Pasti bakal diudak ku maung. Maung bukan budak terus. Dihakan ya. Heuh dihakan kayak ku maung lamun ka leuweung teh bukan jujur aya maung we hareup dihakan. Tapi lamun dibikeun deui duitna cek dukeunna kumaha? Lamun dibikeun deui mah nya meureun leungit kutukana. Moal ku kumaha? Milikna beuki gede meureun. Aduh, wa hampurannya sebenarnya mah duit teh kepanggih ku urang. Anu kamari pake ngabaso 50. Anu bener kayak sia teh kapanggih di mana? Wis, sabar heula. Da urang mah lain ngajak. Lain ngajak kumaha kek? Apan basikeun lempang teh suan nyokot HP duit murah. Nah, itu teh bejak aing nu. Apan kamari dipake ngabaso ieu jeung wa deui. Astagfirullah, eta duit aing nya. Ya eueuh. Ka dieu kan kayak duitnya sisana. Bagus sia teh tuman ka aing teh bebejak. Pas lain ka babaturan wae sia teh main pesakan wae. Oh, maaf atuh maaf. Kayu tinggal ieu Nah, sakieu kumaha ku nyokon duitna ge 600. pan ngabaso. Nah, paso 50.000 ka dieu kan. Ieu Ka we. dieu keur ada sia teh tuman. Pan ieu kan aya 600 sia teh. Tapi urang bakal selamat kita cek dukun. Salamat kehen ngan cek bukuna kudu ditambahan cenah 200. Alah, heuh nya wa. Nya heuh atuh lamun teu ditambahan mah sia teh gegel mau. Aing bakal merengkel. Heuh. Kudu ditambahan. Heuh. Tapi mun ditambahan urang selamat. Tah kitu kehe sia teh. Bakal selamat urang wa. Ai salamet jeung teu mah aing nyoh teuing kehe. Kadewe sia ulah kaluweung bisi gegel mau. Astagfirullahaladzim. Aduh, kumaha teuing ieu aing. Kudu ulah ka kebon ieu mah bisa diakan mau. Aduh, coba duit aing 200. Hayu mah RT jok kumaha aing. Woi. Oh iya nu urang motor RX King aya keneh motor mah.
Ah, mau aing mah sakitu mah. 15 paling ge, darah ya tinggal masangkeun ieu nama kilometerna segala ge. Heeh, geus. Heeh. Aya jeung udu-udu mah heeh. Sok aya pugukeun heula. Heug. Ah, sugan we payu motor aing jual ku aing hilikeun lah. Bang Doi, tolongin aku Bang Doi. Tolongin naon Mang Jack? Pinjem uang lah. Aduh. Aing karu sarua teu boga duit aing ge ngajual motor tah biar kayak nu ngilikan motor. Lamun motor geus payu mah aing meureun lah ku aing dibere nginjem saeutik Mang Jack. Kirain teh ada Bang Doi. Aduh aing teu boga duit mah teh ngajual motor teh. Pinjem heula motor atuh sebentar. Ih, ieu bieu tas nelepon rek ngilikan cenah bisi etaeun bisi ka dieu manten. Ih, daga bakal lila Bang Doi. Sebentar. Ih, aing mah. Tapi ulah lila Mang Jack. Iya, sebentar. Ulah jauh-jauh dah aing meunang bensinan teh kakara meunang ngesian. Iya, bawel. Aduh, Mang Jack sok sieun satelila aing engke teh kaya nu ngilikan. Goblok teh. Jack. Nah, Mang Jack ka mamawa muatan si goblok teh. Je. Aduh, aing Mang Jack aku mau motor aing jualan. Aduh, si goblok nak kalah ka mamawa deui muatan atuh kalah pake ngojek. Mang Jack, motor. Aduh, jalan mana geus ka dieu? Mang Jack. Aduh, si goblok nak kalah pake ngojek motor jualan. Hah, aki-aki rabi si kunyuk. Hah, aingnya. Aduh, aki-aki rabi, Mang Jack aing si goblok motor meunang ngumbah coba meunang bensinan. Hah. Gitu. Nah, kunaon Mang Jack motor aing didorong? Maafin Bang Doi. Bensinnya habis. Nah, bensin habis kumaha pelekuk ban aing teh geus sian 30.000-an. Nah, astagfirullahaladzim, motor aing menang ngumbah menang ngesian bensin dipake ngojek lah kakek. Atuh lain meuli bensin beak mana kalau didorong? Uangnya hilang Bang Doi. Aing Tebarkah aing. lain berkah motor yang dijual ke aing teh jamana tadi geus nelepon ka aing. Ya hampura tuh aing. Ah, goblok teh. Anu dirasa aki-aki rabing tentang aing. Hujan. Aing banget.